Salah satu karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah. Ketika aya hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan. Setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana. Geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetep teh dihampura. Tetep teh dihampura. 360 wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, aya wali Gusti anu dicoret dina kewalianan nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah. Aing nu ngahapus. Aing kene atuh mantak naon hapus deui. Widih cek Gusti Allah ieu keras amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, atulah kitu jangan aing ngangkat wali naik kajen teuing ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Titik. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan wanian aman, gila kuakula bae. Aduh. Geus atuh kuari bagi bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus ku maneh. Nu ku maneh deuk diasupkeun wali. Coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Da kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi. Saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali. Wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir datang ke maghrib mal salat ge minahin. Resep biasa tiis perasaan. Tiis. Nu tadi dicaritakeun ku kitu mudi catatan. Begitu dibere buku eta makan dina Tafriqul Khatir. Lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku. Tah Abdul Qadir dibere buku ku aing. Jang nyatetan murid maneh. Wow, datang ke Masrik buku lagi. Panjang. Ku Tuhan Syekh Abdul Qadir dicatetan murid-murid anu beat, anu sok zikir, anu sok halqah terus dicatet. Anu sok mamaca dicatet. Anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe. Deh dicatet kabeh. Anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catet baik ku Tuhan Syekh Abdul Qadir. Cak Gusti Allah, hai, atuh ulama yang catet bae. Atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong. Teu bisa. Catet bae ku aing. Catet bae ku Tuhan Syekh Abdul Qadir. Ye. Malaikat demo malaikat. Percis kos 22012 tadi. Ke Jakarta. Hei. Ulah kitu Abdul Qadir. Hargai Allah nu bogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi anu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira. Atuh ke malaikat malik sepi di neraka. Sia ulah lu campur urusan sia malaikat. Urusan Allah sama pangeran, urusan aing diangkat jadi wali. Atau aing mungpeng jadi wali, ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat. Ambo cak malaikat, cicing aing urusan jeung Allah. Allah bebeja deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh atuh aing nu teu salat ulah dicatet cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah aing sia. Apan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona, pan Gusti nyieun pinter ka kaula cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti. Atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih. Ya Allah, geus sumpah sia bae atuh Abdul Qadir. Catetan gue nyana, wow murid-murid nu beat catet, anu takwa catet, anu korupsi gak dicatet. WKB catet, Kapolres aya dirinya, Dandim aya dirinya, ngan ditungtung, aya KB. Catetan murid aya. Begitu Gus Araya KB, dilaporkeun deui Gusti, ieu can anggeus catetan. Pan, ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatetan deui di buku ieu. Je, kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah. Engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah nyatetan deui. Tahun 2017 tahun terus dicatetan bae. Engke sabodo sia atuh Abdul Qadir ari kos kitu mah. Dicatetan bae terus. Saha nu nyatetna kula? Cik Abdul Qadir. Sebab kula mah teu paeh. Saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir. Da kumaha atuh?
asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Wabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir doang. Abdul Qadir mana? Pondok. Acak-acakan ieu mah ieu. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatat jang geus. Anu brengsek ku maneh pan dicatat bae. Eta Gusti, hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam. Hajur naon? Dek neuleuan catetan murid kula beusi aya nu di ka neraka malaikat Malik diancam ku sia. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir geus kumaha maneh bae atuh lah. Diberi kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah kitu jadi pangeran mah. Iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge. Nu mantak pejabat bu korupsi makin korupsi. Asal Abdul Qadiran bae. Itu teh ditarima ku Abdul Qadir ge. Nah, iyalah indah jasa urang nyajikeun karomah. Terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna. Wah, mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah. Ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun. Kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi, geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin, geus puguh wali-wali sanga. Ya Allah, ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir. Gusti. Eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi. Saha anu leuwih luhur? Eueuh. Kitu kene Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakan eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut hayang nyaba ka alam malaikat bisa hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa ya Allah ya Rabbi wali Allah eueuh deui nu pangluhurna tetapi aya ketukan hati hei Abdul Qadir hei Abu Yazid ingat coba singkapkeun deui tabir di jero hate singkapkeun trek Masya Allah ari itu saha cahayana nembus 7 lapis langit surga neraka nembus 7 lapis bumi kahandap Gusti aya eta saha sujud maneh cak Allah Abdul Qadir sujud maneh ka dinya Abu Yazid Al-Bistami ngaharep bari tewasa Masya Allah ternyata dihareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab ternyata derajat teh horenganan jadi hijab ya Allah ya Rabbi cahaya tersebut ngangkatkeun suku ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bistami dina saahna dikabeungeutnakeun ya Allah ya Rabbi ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nihayatul aulia bidayatul anbiya puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak leng-leng Nabi ya urang geus jadi luhur jasa urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi mah kakarak leng-leng luhur jasa hese jasa tama derajat ku Nabi teu bisa dikasab tama kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah bari maca babacana moal dibaca ku kula babacana lantaran panjang didinya langsung sujud tawasul ya Allah moal balik kula malamun can kapanggih muka kuburan blah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi ya Abdul Qadir turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi eueuh nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya
puncak kewalian takarak ngamimitian pangkat kanabian pohara jasa nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil cayan kering kerontang orang Mesir kabeh lapor ke raja tuh bisa kukumaha gubernur maksudnya tuh bisa kukumaha aya ge di Madinah Umar bin Khattab coba laporan ka ditu laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil eueuh caya Masya Allah cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyeun suratnya suratna kugula dibacakeun lamun ditulis panjang ngan moal sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal ieu bahaya Haji Mamin geus nempo bae wah surat naon nih aya I love you-an masalahnya kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir saya adalah Umar bin Khattab kekasih Rasulullah kekasih Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas. Aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil. Mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui. Nyuratan geus lain ka awewe deui, nyuratan geus lain ka atasan deui, nyuratan geus lain pada makhluk manusia tapi ka Bengawan Nil di suratan. Segera bikeun ku ari ka ditu. Cara mikeun aku mah angsongkeun ka dinya hese amat cuma tinggal mikeun bae komo nyieun. Muhun atuh guguran bae ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka jaga. Coba Umar hebat henteu jakeun ieu. Aing mah kakarak ngadenge, manya kali di suratan. Lamun iya bener-bener Umar haju terjadi ayat cayan aing endek sujud di hadapan Umar aing jadi muridnya anak kajen gue komage mual keluar tinya anak aing ngetek nuturkan jana baik awas ya surat tah Nil ya surat di Umar tah ha eta kakarek menit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijah heuyeu Masya Allah cai ngagedean pohoan horeng geus aya di cangkengnya anak je atuh aing karendem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek Sayyidina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya sedek naon tuh ka dieu kula hayang jadi murid kula yang jadi murid hayang cara Tuhan namun sia hayang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu eta mah urusan Allah geus da mah serahkeun ka aing sia mah salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia mah tuh sahabat ge di bloon atuh kumaha Haji Mamin bloon sia mah kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dieu bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat lain hayang wusul ilallah nu ngawusulkeunna Allah. Wah, cerita ke rumah Tuan Syekh, cerita Abu Yazid Al-Bistami, cerita Syekh Sri Sikti, cerita Syekh Ma'rufil Qurhi, cerita waliul auli, wali Allah nu aya di urang. Tertarik sebab ruh urang keur damai, keur tentrem. Nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sehingga di akhirat diaku ku Kangjeng Nabi dihijikeun jeung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terakhir kedatangan Syekh Afifuddin ka dieu mere kenang-kenangan wallahu alam nyana mimpi atau kerteg hate kiswah makom makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir kunyana dicokot geus lila ieu mah puluhan tahun tiba-tiba dibikeun ka kula teu meunang aya nu nyekel sebab di dinya teu baroga wudu teu meunang ieu mah sakadar nempo bae ku nempona ge sarua jeung nempo Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sok beberkeun deui
Ialah kiswah kenang-kenangan bagian atas makbarah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba-tiba wallahu alam. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup ningali bae kiswah. Lamun nyaritakeun tentang kiswah ieu teh hartina kolam makam. Lamun geus dibere ieu lain cerita. Urang boga secuil we secuil, kemudian ditenden ieu keur carita karomah. Ditenden di pausahaan, Masya Allah tuh kos kitu deui bae pan caritana. Ditenden di pondok pesantren bakalna aya kelainan. Ditenden di tempat-tempat anu sangar bakal aya kelainan. Wallahu a'lam. Teu kudu dicaritakeun ku Syekh Hafifuddin, ieu mah sekedar kenang-kenang. Mungkin Indonesia keur kritis, kembang kempis. Mudah-mudahan dengan ayana ieu urang bersatu kabehan, ulah aya huru-hara, damai, tentrem, sehingga naon we harapkeun ku urang negara Indonesia negara anu damai, negara anu indah, negara anu benar-benar demokrasi. Hiji demokrasi terpimpin anu mayoritas Islam. Hargailah Islam. Dengan ayana ieu mudah-mudahan terkabul doa urang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan Islam tetap jaya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap jaya. Mudah-mudahan negara Indonesia tetap jaya, dihargai di mata dunia. Sakitulah ala kadar anu dicaritakeun ku simkuring. Insyaallah kayak orang nyaritakeun tentang karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir di kesempatan lain, oge karomah wali-wali Allah nu lain di kesempatan lain. Kayak orang kupingkeun salah satu zuriat dari Tuhan Syekh Abdul Qadir Syekh Hafifuddin anu mudah-mudahan kehadiran anjeunna mawa rahmat ka urang kabehan. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.